Wah, si Ebit ka dia pasti minta gaji dah. Hai kek, ada dia ding. Oh di dia. Lain maksudnya kayak itu poin kan gajiannya ada teh. Oh gajian orangnya nyaho gajian waktuna tepat ayeuna. Berarti kumaha tuh ayeuna teman menurut itu gajiannya. Naon? Gajian ini menurut mana tuh? Tah ieu nama kieu nya. Kulantaran urang duit geus kapake diunurkeun mah minggu nu engke jadi 2 minggukeun. Aduh kek, ulah tuh kek. Ulah, berarti kan loba pengebutuhan itu di imah ke warung can bayar hutang itu kakulan ditagih mah teh enak ke warung. Ngarti eta ge depan karasa ku di dinya ge meureun da biasana ge urang saminggu sekali cereng kadang-kadang dinya lamun kasbon cereng dibere ayeuna mah keur eueuh kudu saling hampura teh tabah dieu jelema mah. Aing mah keur butuh pisan teh kumaha tutulungan kayak teh bukan mah wayahna lain da poeuna gajian kek. Eueuh, pan udah pakai meuli paralon tah, pakai meuli paralon urang. Tadi teh wayahna lah di 2 minggu kan ku urang bukan mah. Nungke mah moal lah, nungke mah dipokeun sekaligus ku urang. Bunga aing mah gitu mah. Najis teh aing kudu gawe jeung sada di mah ya. Matau aing mah. Itu jelema teh nya mata kita ieu jelema teh saling pengertian teh da urang biasana mah saminggu jret kasbon jret. Kan ieu kurang kaganggu duitna kana meuli paralon atuh cicing hargaan atuh sia teh masih kana betah digawe di aing mah nyari geus mah sabaraha teuing mah tempo pisan sia mah teu baleng teh. Aing mah keur butuh ke sakeke tegablek-geblek itu ulah ngulek ke batur ke gawe teh balik ke pantok. Oh, ari sia ngabangun teh tara balik teuing sok tara ngarti. Lamun dudungan keur kosong nya kosong sia teh. Da aing mah duit lamun diak dicokot mah di bank oge aya aing mah. Namanya kabina-bina teuing sia teh. Ngaledek ting ka aing teh. Padah kapake minggu nu ayeuna engke disakalikeun minggu nu kere-kere dibayar engke disakalikeun goblok sia teh. Kabina-bina teh sia gawe deui syukur teh kajian lah. Kira-kira jeung sia mah rudet gawe jeung sia mah aing mah. Geus pibangusan sia lah. Pusing aing ah. Ya aing diayuk gawe kieu mah kajeng ting mah gawe jeung sia kakek mantuk aing mah.